Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ayeuna keur liburan jadi urang rek nyempetkeun lari heula jeung babaturan urang ieu geus camper di dieu nya. Ikuti terus vlog anu tidak bermanfaat ieu. Tong hilap di lalajoannya. Oke, tuturkeun wae. Mangkat alangkah baiknya pemanasan pula tidak terjadi cedera. Oke? Aduh. Kieu aing baheula diajak kacil udah SMP pemanasan. Lamun geus pemanasan hayu urang berangkat. Oke. Tuturkeun bae nya. Ya, bagi maraneh nu teu nyaho itu teh gerbang Bendungan Jatigede ya. Jadi maraneh kudu ulin ke Jatigede sabab Jatigede teh indah. Ya jadi teman-teman buat maraneh nu teu apal jalan Bendungan Jatigede ieu teh tadi gerbangna ieu berjalan ke dalam atau ke menuju Bendungan Jatigede, tapi tidak dibuka untuk umum. Tapi orang mah mahiwal, da orang mah urang dia lah ulaheun mah nya keceupanna boy. Lur, ayo orang lari pagi sehat euy. Sehat pisan. Jadi orang teh kudu jadi generasi nu sehat le. Bener. Nah, Bray, aduh. Baheula mah ya di dieu teh bangunan, kurut bangunan, pembangunan Jatigede ieu, tapi ayeuna mah geus diruntuhkeun deui kusabab geus teh rumpang meureun nya pembangunanna. Tapi aing lu sedih mah baheula teh ieu mah tempat aing nya ngaralasimeut di dieu teh euy jeung para manuk ayeuna mah geus jadi kieu boy. Aduh, aslina bro sejuk pisan ieu teh. Urangnya geus rada lila tar cicing di Sumedang atau di Jatigede. Urang sakolana di Majalengka jadi ini asa rindu gitu teh ke Jatigede tah. Ayeuna mumpung libur jeung aya nu ngajak lari gitu tah. Jadi urang teh asa bernostalgia ningali pemandanganna. Aduh, saya pisan pokona mah. Jadi mumpung urang aya waktu kesempatan urang hayang nempo deui Jatigede ka nu kaluwih jerona deui teh. Urang geus lila tara cicing di Jatigede euy. Urang Jatigede tapi lolobana cicing di Majalengka gitu. Jadi ayeuna mempunyai kesempatan cuang explore Bendungan Jatigede, oke? Nah lur, ayeuna urang geus rek tepi tuh kabacaan Bendungan Jatigede tapi masih jauh sih, tapi ka ciri gitu. Jadi maraneh anu penasaran gitu ke Bendungan Jatigede tampak lebih deketna cuang tingali we tuturkeun urangnya, tuturkeun kade tong poho tuturkeun. Sebenarnya rindu teh ka Jatigede nu baheula gitu teh. Rindu ya sangat rindu pokoknya. Rinduna ti nu naon teh? Nu kenanganna pokoknya. Cik bucin banget aja. Lain rindu Pasti rindu ya mah. Setiap hujan ada kenangan lain boy. Pasti. Ayo. Aduh boy aslina ya karek video game nih kata geus nerenteg gitu baheula mah ieu teh jalan ka lembur Jatigede Kulon. Jatigede Kulonnya ayeuna mah tos aya sirna Jatigede Kulon teh tos punah gitu. Tos pindah aya nu kaditu pokona mah duka di marana tah dulur-dulur urang ge nu Jatigede Kulon teh teu arapal ka marana sawarehna gitu tah. Jadi urang asa sedih ya. Boy tinggal itu teh arah ke Gunung Suryannya. Jadi marana ulah poho mun hayang nempo ke Gunung Suryan tapi teu bisa ti dieu, bisa ti Tegal Jarong, ti Panenjoan nya atau ti
Puncak Damar tah eta rekomendasi pisan yang maraneh anu rek ulin ke Jati Gede nya. Hayu curang tempo gara lebih deketna bendungan Jati Gede. Aduh, nah dulur-dulur anu di lembur atau anu di mana we nya tingali tah ayeuna mah lembur urang geus jadi bendungan pisan geus jadi ngaplak ku cai nya anu tadina lembur itu teh desa Jemah cadas ngampar di dari itu ayeuna mah tos kaleb nya tinggal itu teh Gunung Surian eta tampak dekatna bendungan urangnya. Aduh dinu aya dinu hate mah asa waas teh tapi di samping lain aya manfaatna anu tersendiri kitu jeung urang nu contohna lembur urang jadi ka expose ka mana wae gitu eta kahiji nu kaduana jadi pariwisata di urang teh rada meningkat jeung pemasukan sugan rada ayaan ayeuna mah. Tapi nu katiluna urang mohon ya ka para nu di dieu jadi non mentingkeun lah daerah di sekitarna atau bertoleransi lah ka daerah nu sekitarna teh jadi ulah karuksak lemburna wae tapi eueuh timbal balikna jeung urang tah eta nu kudu diperhatikeun namanya. Urang selaku pribumi teh hayang jadi seimbang teh tadina urang sumber daya alamna loba tah ayeuna pan ayeuna geus teu araya ku maraneh dijadikeun nu kieu tah urang teh hayang aya timbal balikna gitu meratanya lain jeung gegedug anu aya di Jati Gede hungkul kade merata ka rakyat kecil anu aya di Jati Gede kudu diperhatikeun ku maranehnya. Oke. Orang yakin ya lah 99,99% sanajan itu anu kaeleb di ditunya Jemah cadas ngampar dan sebagainya sanajan dibayar eta ku urang ieu anu dijadikeun nu ngabendung ieu tapi aya hiji nu teu bisa dibayar ku duit lur. Nah eta kenangan waktu kecil bersama keluarga atau kenangan anu dijieun di daerah eta na lur. Jadi maraneh inget entong mentang-mentang itu dibayar ku duit terus segala sesuatuna hilang begitu wae. Saya yakin orang-orang itu merindukan kenangan boy, bukan uang. Oke. Kalian yang di luar Sumedang atau di luar Jati Gede, jadi hayu urang ka Jati Gede nya. Urang nempo bendungan, nempo cai anu ka bendung sakitu gedena gitunya, tah bisi marane butuh rekomendasi pariwisata, marane bisa datang ke Jati Gede. Panenjoan, Puncak Damar, Tegal Jarong ya eta wisata aing sorangan boy jadi marane kudu datang kadinya ke Tegal Jarong supaya pemasukannya gede. Oke. Jeung bisa mere jajan barudak anu jaga di dinya na pokona mah marane kudu datang ke Jati Gede wajib da eta nu pangalusna cek aing nu pangalusna di Sumedang lah nya kumaha nyebut pangalusna da aing pribumina jadi kudu ngalus-aluskeun bener teh boy. Urang teh teh bari jeung ekspor tah jeung kebutuhan uingnya tah ieu tah. Jadi tong hilap di lalajoan tapi ai bosen malah sakip wae da urang mah teu maksanya kuota nu maraneh tapi ulah lupa subrek. Jadi saacan keluar teh subrek heula karek keluar. Oke. Anu urang nu resep lamun aya di Jati Gede teh loba buah nu kieu ya tah. Naon arana di baraneh di urang mah kersem ya. Ngeunah pisan buahna asli amis. Pokona mah amis kareueut nya buahna teh tah. Jeung urang macam-macam mah ieu teh bisa jadikeun obat. Antara lain mun teu salahnya ya obat darah tinggi jeung teuing poho deui ah. Nu penting mah nu bener mah ieu teh obat hayang boy, obat haus. Jadi tas lari gitu ngapa ya? Geus lari gitu nginum ngadahar buah ieu insyaallah langsung jreng gitu. Boy anu di mana-mana berada mananehnya ayeuna urang tes ngedahar kersem ayeuna kita menuju ke mana dermaga tah
anu wacanana bade di Damar Dermaga tapi tak acan anggeusnya. Urang lihat tampak dekatna oke. Ya, iya jalan anu reka dermaga minang anu wacanana di dermaga tah. Mudun gitu boy juga hati. Aduh bucin anjing. Marane anu pernah ka dieu pas acara tari umbul-umbul anu diayakeun di dieu anu 5.555 penari tah. Pasti marane apa jalan ieu. Da ieu dijadikeun tempat parkir ku urang teh. Wah medet di ditu mah nya. Pasti marane apal pon ama ka jalan ieu. Marane penasaran ke dermagana hayu cuang tuturkeun terusnya. Barudak ayeuna urang geus rek nepi ka dermaga ya. Ayeuna urang sebenarnya mah rada capek euy. Nanjak kitu teh, tapi lumayan jeung olahraga. Pan urang niatna ge bari olahraga lain. Geus kitu euy. Ya, boy ayeuna urang geus tepinya di anu diwacanakeun jadi dermaga. Tingali itu pemandanganna indah pisan boy. Pokokna mah indah pisan gitu. Ngan tak akan jadi hungkul itu lamun geus jadi jika nama leuwih bakal leuwih indah gitu. Urang ayeuna saacan aya nanaon urang masih bisa kena asup ka dieu ngakses heula dermaga ieu. Nah, lur ieu tampak dekatna dermaga atau anu rek dijadikeun dermaga engke di tahun hareup atau di sabaraha tahun kahareup lah ieu teh bakal jadi dermaga. Apa henteu dermaga tempat cicingna kapal gitu tah. Jadi tinggal itu ka tukang oh indah pisan pokona. Nah boy hampuranya ieu mah hampura pisan. Ieu aya kapal Titanic dikuncung di dieu boy. Jadi ieu teh meureun kapal teh tos dianggo deui dukan usaha gitu tah. Jadi dianggaplah parahu Titanic lah di dia jadi nya hampura we lain di golerkeun teu puguh tapi ieu jigana ku badai pas hujan gede jadi tung rusak weh nya. Tapi pokoknya mah walau ada ieu nya parahu anu rusak ieu tapi tetap indah pemandangan mah tuh. Jadi urang teh ulah poho bersyukur ka Allah geus diberekeun pemandangan anu indah gitu jeung makanan dan sumber daya alam lainnya nu aya di dieu nya. Jadi ieu teh tampak dekatna dermaga. Jadi dermaga teh luhurnya bentuknya teh luhur terus grutuk make tangga kahandap ka dieu tah. Ieu bebentukan dermaga aduh hampuranya ieu seueur pisan sampah gitu di bendunganna nya. Sugana engke mun tos 100% jadi mah sampahna teu aya tah. Eta kahayang urang mah nya. Jeung pokoknya mah indah di dieu teh seger sejuk pokoknya mah. Jadi nah buat kaliannya yang mencari rekomendasi saya tidak bosan untuk mengingatkan untuk datang ke Jati Gede karena banyak sekali pilihan wisata yang ada di Jati Gede dan ada tempat yang lagi viral sekarang itu jalan lingkar Jati Gede. Tah ku hebatna orang Indonesia nya jalan lingkar oge bisa jadi tempat wisata eta jadi manfaat yang terbaik buat kita oke. Nah buat teman-teman hatur nuhunnya tos ningali atau terima kasih sudah nonton video ini. Jadi kita tuh selingan video film pendeknya jadi kita teh atau urang teh keur sibuk gitu tah. Jadi teh aya waktu wae kanggo ngadamel film pendek. Aduh, ngaplur euy nanjak aslina.
Jadi hatur nuhun utos nonton video ieu sampai akhir, mudah-mudahannya mun maraneh atau kalian resep ke video orang tong hilap di komen, di like, sarang di subscribe-nya. Tapi nya ai teu ieu ge henteu naon wios kitu nya. Da urang mah henteu ngaharepkeun teuing gitu teh. Yang penting mah urang mah tos adamal kieu, jadi hatur nuhun nya. Aduh, urang teu karasanya tos sabaraha menit gitu menemani urang, hatur nuhun pisan. Jadi urang mah ayeuna rek nutup wae nya. Video ieu video anu ngaeksplor jati gede lah nya, minangkana mah urang teh ngeplog gitu nya, tapi urang tersep ngeplog, tapi urang rek belajar gitu, jadi lumayan gitu tah. Aduh, capek pisan pokoknya aslinya tidur teh nanjak ka dieu. Rasa sudah di akhir videonya. Terima kasih buat kalian atau hatur nuhun buat boy-boy semua yang ada di sana. Terus nonton video urang lah, video vlog tepuguh gitu, pokoknya manu penting urang ngaeksplor jati gede sakalian urang olahraga gitu. Jadi hampura lamun aya kata-kata anu teu enak atau kata-kata kasar anu ku urang diucapkeun ulah diturutannya, ambil anu baik-baikna wae. Jeung teu aya maksud nyinggung pihak manapun nya ieu video ieu. Jadi urang minta dihampura saat acan ditutup video ieu. Jeung hatur nuhun lamun maraneh resep ke video urang, ku maraneh tinggal diklik subrek ta anu beureum ieu, tapi aya teh diklik oge kajen teuing lah. Tapi piraku teuing urang kecapean kieu. Nu penting nama urang ngahaturkeun nuhun ka maraneh nonton atau nemani urang dugi ka ayeuna. Saya mengucapkan banyak terima kasih atau hatur nuhun kepada maraneh atau kalian yang telah menonton video ini, dan ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya boy ayeuna urang rek uwih heula, hatur nuhun pokona mah hatur nuhun pisan ya. Hatur nuhun ka Bendungan Jati Gede, hatur nuhun ka Allah Subhanahu wa taala nu utamana, hatur nuhun ka orang tua, jeung hatur nuhun ya kanu tos nyepan kamerana wae cacapean ya tah. Jadi ulah bosan-bosannya nonton video orang, sebisa mungkin orang bakal memberikan yang bermanfaat buat maranehnya. Yang didoakan baik itu supaya orang bisa membuat anu lebih bermanfaat di maraneh tibatan anu tidak bermanfaatnya. Dadah, nuhun.